pada kamarana coba jauh mati si Aris si Om Beta asaku saribuk nya Yas sari Yas nembalan Yas gimana tuh si Yas nembalan di gorowan teh kunaon jelema Goran saha? Sias Mana teh? Sias badak urang Eta mah geus maot kamari. anu bener ya teh Anu bener kumaha? Mana teh nyaho beritana? berita naon ieu teh Matakan ningali mah berita eta kan kemari waktu ieu kecelakaan kereta, kecelakaan beruntun. Kan si iya saya di dinya. Anjing uang teh nyangu piraku Make piraku mantakan nonton TV. Kabar pisan di lemur teh Mana mah? Geus bodoh ting orang balik. Sana kemana tuh balik kurang kene ge si Haris mah kalau dicaritakeun jadi orang sieun coba rokok beak kaitu sieun Sias kaitu jarempling jadi bingung cari keung kieu mah salah lah ka dieu we Om Ke mana maneh? biasa beli rokok Om numpang nanya ai si Ias geus eueuh nya geus maot Da mana tak apal. Pan aya 2 minggu sih eta mah geus maot. Pan baheula pan aya kabar eta teh mah teh ngadenge sugan. mana mah kurang obat meureun Si Om ngomongin saha? Teh ngadenge sugan ya. Eta mah rapi pisan berita-berita di aya. Jangan nonton reacin mah malah lakuin sepena reacin nih. Berita nu penting mah Om. Ngomong jeung saha? Ari mana aya di dia lah. Ari tadi nu dia. urang mah tadi jeung si Om Haris Om ngomongnya saja Jeung urang si Galang teh. Si urang tadi ngomong si Galang di dia, Riz. Tadi si Galang jeung urang. si Om masuk ngayang-ngayangnya Tadi ge jeung urang Om mah. Jadi sieun hari urang antar urang balik atuh yuk. Antarkeun ke mana? Urang balik. Ari Om di mana tuh? Iya, mau bacaan urang ieu. Tah bere mana gocap dah 25 ewang. Daek teh. Ayo gas lah Ayo antar urang balik atuh ya. Ayo tuh Burukan. Om, tika di WA-nya. Atuh antarkeun ke imah tuh. Tika imah kumaha mere nage gocap 25 ewang. Kalau mun cepet mah diantarkeun deh ka imah. Geus asa gitu Anjing, geus eueuh deh. Urang kumaha ieu balik ieu, sieun. Wujud hamba muho hawadisi